Nyo Jai engke malam kapang dan lamun jajan micen runtana ulah sembarangannya ulah ke laut kudu kada tempatna Nya atuh tuh kudu di papatahan aja nya langsung kana wadah runtah we micen runtah mah kan teu meunang di laut mah teu meunang micen komo plastik nu kararitu mah ka laut mah moal bi lainna naon bibi teh murak cumi jerona plastikan sia jero beuteungna parah anjing ya bibi maneh Jai anjir plastik cenah teh jual beuteung cumi Parah bibi. Ya bi eta teh lain plastik. Pan ngeuseup cumi mah make tali rapia nya. Tana jero beuteung cumi teh eta teh tali rapia bi. oh rempag anjing dua nanaon ieu nu sahuleun teh ieu ampun teuing lain bagi-bagi cing bagi-bagi atuh rempag teh urang teu kabagean ye Nikot kebeak kuduaan anjir. Apa tuh? Penting si Mang Utar kepalingan motor. Oh di, Oh, motor nu mana anjir? anu Supra teh ya. Nu super padahal eta masuk diabuseun ka imah lin. Pan dijebot tina panto. Anjir bahaya berarti nya euy. Oh, Kamari ieu anjir Ki Udin. Nah, usum kalengitan motornya euy. oh, puangan berat tapi murah meureun ari keur usum mah nya. Beda jeung keur langka. Naon? 8 usum. Murah kok maksudnya? Lah keur usum mah biasana ge rambutan ge sok murah. Aing tadi nama arek diajar aing ngagiclek juga si ieu. Atuh please atuh kos kasih kesempatan daku untuk ngagiclek siga maneh rempag. Maneh mah rada pintar atuh saeutik atuh anjir. Aing hayo we bosan anjir peran pintar teh bener teh guys. Aya di dinya rempag mah atuh rek saha nu manerkeun kameramen. Terus kumaha atuh eta anjir? Kosi mah karunya ka malingna bener euy. Naon sih jadi kamalingna ieu maneh? Ya lamun rek karunya mah ka Mang Utar kos. Ya berat ai ka Mang Utar mah kosi mah teu karunya atuh leungit motor mah tinggal meuli deui manehna mah tapi malingna coba kan STNK jeung BPKB na teu kabawa. Motornya jadi motor bodong anjoy. Murah dijualna. Untuk gitu konsepna teh kosim. Please kos. Lamun arek ge watir ka Mang Utar kos. Keun wae maling mah anjir rek motor bodong anjir. Arek motor eueuh banan, eueuh reman, ditutug anjir ka curug. Bodoh teuing si teh maling mah. Bi karunya anjir maling. Mang Utar aing nu kudu karunya mah. Salah deui nya kosim. Salah anjir. Bisa wae ieu manuk puyuh ya. Nya. Brad, apa teu penting? Kosim di udang pocong anjeun. Anu balik di mana? Deket imah Kosim. Kosim lompat tapi aneh nama Brad euy. Pocongna teh make sepatu sih ya. Caprak anjir kosim ieu. Di mana sih teh pocong make sepatu? Nya ada atlet anjir make sepatu nya anjir. Ya pocong mah loncat ban sih teh lain rek lari. Ai maneh? Pan meureunnan Brad. Pan lamun keur luncat sieun kacugak meureun kumaha lamun kacugak sih ya. Meureun kudu ka dokter. Udah. Pan sih teh pocong mah makhluk halus. Makhluk halus kos. Di mana anjir pocong kacugak? Eueuh kos. Brad, urang mah keur bingung ieu teh euy. Pan urang teh keur nguruskeun tatangganya gering ningan di eta puskesmas Cigayam. Terus Ayeuna teh cenah kudu dirujuk euy ka rumah sakit. Ka Ciamis. kari rujuk atuh sih teh gampang aya di dinya. Lain kitu, Brad. Masalahna pan urang teu apal heuh tatangga urangnya baheula pernah kawin jeung rumah sakit. Naon hubunganana geura? Berarti baheula cerainya di rumah sakit teh ayeuna kudu rujuk geura. Sete manya sete jelema kawin jeung rumah sakit ai si lain kosim. Kita gitu konsepna kos. Aing masih teu ngarti akun aing pelanggaran deui wae. Padahal anjir konten asana teu rupa-rupa aing naon nya Buah-buah, Brad. Wasit nu mingpina eta baheula meureun anu di Bahrain teh anjing sok curang anjir aya. Kitu mah berarti
sugan eta pelanggaran ringan lain mun pelanggaran ringan maleuheung berat kartu kuning. Mun pelanggaran berat aja mau bisa main di dinya kartu merah eta teh. Serempak deui wae ya si Kosim aja. Kopi kos. Dah. Sepeng lah. Urang ayeuna mah geus perek kana kopi, Brad. Kana naon atuh? Ngeteh ayeuna mah urang. Pan urang ayeuna mah resep pisan ningan kana teh celup, Brad euy. Teh botol, teh sosro, resep urang teh. Jika tipes. Guys, garing tipes aja. Ngetes segala. Lain kitu maksudna serikeun we. Waduh. Heeh, kosi main mah geus ganti kana teh celup, teh sosro, resep. Komo kosi mah nya ka teh Neng anjir. Teh Meri, teh Siska. Resep pisan kosi mah. Prak anjir. Rana atuh si teh mah.